Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, alhamdulillah urang tiasa patepang dangu deui ngalangkungan ieu konten dongeng Sundanya di kanal YouTube Capruk Radionet. Salah sawios kanal YouTube anu mintonkeun konten-konten asa budeureun seni budaya anu sakudak sakedikna informasi oge utabina mah hiburan. Kumaha kabar para wargi kaum dangu netizen sadayana dina dangat ieu pamugi sapapaos aya dina panangtayungan Allah Subhanahu wa taala, aya dina kawilujengan oge sing aya dina kamajengan sagala rupi ikhtiarna sing sarehatnya sadayana kalih kula wargi sing ditebihkeun tina sasalat Covid-19 kieu tah. Dina dangat ayeuna teh sim kuring bade neraskeun hanca carios anu judulna Wawales. Ieu teh hasil seratanana Ki Wangsa. Tekendat sim kuring bade nganuhunkeun heula kana pangrojong para wargi kaum dangu netizen sadayana anu mangrupi manco kana konten-kontena oge anu parantos subscribe-nya, anu parantos nge-like, anu parantos nge-share atanapi ngabagikeun link videona, oge teu hilap kanu parantos nyerat komentna. Nah gitu. Kanggo masukan kapayuna. Para wargi kaum dangu netizen sadayana, carios anu kamari teh tos dugi ka kaayaan Rustininya anu digadabah ku Tatang. Aduh, hawatos eta Rustini. Nah, da ari takdir mageuningnya. Nah, kumaha carios salajengna ieu? Mangga supados teu nyangkolong teuing kana waktos. Urang lajengkeun. Tos atuh non lah, teu kedah nangis, teu kedah ngajoreng jamanah. Akang sok ngiring sedih ye lu. Alah, engkang sayogi nohonan tanggung jawab kana kalakuan anu parantos dipilampah, sok. Rustini teu ngawaro, katempona api-api pasrah deui. Tur kakara inget kana siasatna. Kuring ayeuna keneh kudu malikeun ka nyeri ka si Tatang. Rasakan sia. Cek gerentas hatena. Red Rustini ngareret. Nyeh Tatang imut. Kumaha nong? Tos sadar? Atanapi kumaha? Bade nurut kana rencana engkang? Ditanya kitu Rustini ungeuk. Ti ditu mah pura-pura. Tatang bungah nerima isyarah kitu teh. Kebrug ngarangkul deui, kebut kana kasur. Biwirna ulal lel teu beda ti oray bae. Rustini surti kana kaayaan sarupa kitu. Teu tatap pasemi deui, gep. Biwir Tatang digegel nepi ka sapatna. Gerung ngagerung cer getina ngacer ngalembereh minuhan kasur. Kurang ajar sia. Punah tak nyerian teh. Rustini cengkat jung nangtung, gancang mederkeun samping jeung buukna anu kararusut keneh. Brai manehna bukakeun panto, bretek lompat muru panto tukang. Barang rek kaluar harita solehin anu kakaratas kiih rek asup kadinya. Cedag tarangna paadu kebut labuh tonggongna nangel kana teras. Rustini ngajerit sarta teu dirasa najan sirahna karasa lieur. Jongjon Rustini lumpat kabur ti bangunan eta. Aduh. Ira awing liar, aduh. Obat, aduh Gusti. Solihin gegerungan anu lumpat mah teu ditolih. Geus kitu manehna maksakeun hudang. Jung nangtung leos ka kamar baturna lempangna sirikna rarampeolan awahing ku lieur.
Tatang gegerungan keneh halita teh. Kituna teh bari gageralengan luhur ubin. Hulungan. Eta huing huntung huntung. Hulungan obat huing bisa hohong obat. Tatang kituna teh bari jeung aduk songkol. Da puguh nyeri atuh letahna buntung kitu pisan. Pantes mata katur lengan oge. Allah, tang. Aduh kunaon si laing euy. Aduh, eta getih mending ngabaya mah kitu. Tobat. Lah aing mah euy. Solihin rawah riwih. Sarta gancang mangkut Tatang brung dikana kasurkeun. Aduh aing mah euy. Kunaon atuh si laing teh Tatang? Aduh, eta huing huntung ya. Eta huing huntung. Eta huing. Temba Tatang tejelas nimalanana kawantu letahna buntung. Sabot keur kitu kadenge suara mobil eureun di buruan imahna. Mana horeng Suparman jeung Ruding katilu Nyi Sopiah anu kakara balik. Tas ulin ti imahna nyeratna. Teu lila maranehna kalaketrok kana panto Solihin norojol. Aduh, cilaka euy Tatang euy. Tatang cilaka. Tatang. Solihin hariweus-weus. Atuh. Sing bener nyari teh. Jojo kitu wae si laing mah. Aya naon sih nu sabenerna aya naon? Ruding can ngartieun. Eta Tatang cilaka. Tembahna beri nunjuk ka jero imah. Teu lila Suparman Sopiah katut Ruding muru ka Tatang anu keur humaragung. Sarerea barengong sarta gancang ditarulungan. Kalawan harita keneh oge dibawa ka rumah sakit Hasan Sadikin. Kocapkeun poe isukna saenggeus Tatang dirawat di rumah sakit. Harita tepi ka poe anu dijangjikeun ku Ruding nyaeta rek ngabuktikeun layona Den Kustama teh. Sigana beres ku cara anu rikip model kieu mah euy. Moal burung kalakuan urang teh moal bisa katara ku pihak berwajib lah. Tapi ulah awong kena geus manggih siasat hade euy. Tur teu mikirkeun ka hareup. Lantaran tangtu kawaspadaan kudu salawasna diutamakeun. Lah nyacuk saya ge kitu, ti beret oge kitu ngomongna. Pokona wis beres Rud. Nu penting maranehna yakin kana benerna yen si Kustama wis modar. Tembal Parman bari ngenyot rokona. Ke enak mah kieu lah. Supaya sagalana beres nya yo. Si lain hen kudu besok ke rumah sakit jeung Sopiah, heeh. Kudu meuting di ditu. Ngan Sopiah mah kudu balik lantaran kudu nyadiakeun sangu sarta ngayakeun saaya-aya. Bisi kuring jeung Parman balik rada peuting. Lapar tuh. Soalna pasti capek. Sopiah kudu sakalian balanja ka pasarnya. Mangga. Tembalna pondok. Teu lila Juragan Juya katut dua urang berwajib tepi kadinya. Saenggeus tarap ti mah teu loba nu dicatur deui. Bring arindit muru mobilna masing-masing muru sisi Citarum. Teu kacatur di jalana para wargi kaum dangu. Harita geus tepi ka sisi Citarum. Nyaeta tempat dikuburna Mang Tamad teh. Anu kolot nanyiratna. Teteh lapisan barang dikali deui teh geus teu puguh rupana. Kawantu geus 3 poe teh atutur luhurna oge teu make boeh-boeh acan. Juragan Juya yakin pikirna Den Kustama maot akibat diroga hala. Luk anjeuna tungkul bari neuteup mayit anu buruk. Sepertinya sudah yakin Pak Juya, yen putra Anda sudah meninggal. Tapi tidak usah khawatir. Pasti pihak berwajib akan menyelidiki dan menemukan siapa orang yang membunuhnya. Ya, semoga Bapak percaya saja ya.
cek polisi netep ke Juragan Juya. Dodi tetep tengah waro luk tungkul curucud cipanona ngalembereh mapai pipina tandanding sedih. Pantas rek itu oge sahantena kanu jadi anak. Malah eta oge boga rasa kaduhung dumeh geus ngusir kanu jadi anak. Dodoh toing Kustama anak bapa. Cilaka nyanak kieu bah. Oh, rumasa. Rumasa bapak anu salah. Cacakan lamun bapak tengusir ka hidup mah. Wah nyorang kejadian anu sarupa kieu. Cek gerentas hate Juragan Juya. Ya, sepertinya sudah nasib anak Anda Pak Juya. Ya, sekarang tinggal memeliharanya saja. Tapi, apakah akan dibantu ke kampung halaman Anda dalam membawanya ini? Atau akan dikuburkan di sini saja? Cek polisi bari netep. Saya nama dicanda kali itu baik Pak. Karena seumpama dikubur di sini mah terlalu tebih gitu. Terlalu jauh gitu. Maksudnya biar nanti di Pulau Syarat saja dulu ya. Tembah Juragan Juya. Kitu na teh bari ngadeukeutan mayit. Estu taya karagab sanajan geus buruk oge. Ya gitu juga bagus Pak Juya. Agar segala rupanya dibereskan dulu ya. Apa namanya itu? Di Pulau Syarat ya. Nah gitu Pak. Saya gitu geok Pak Juya. Supados di Pulau Syarat heula bae. Oge abdi sareng Parman siaga upami mariogekeun bantosan Utamina mantos pihak keamanan gitu. Tema ruding si ganunya baik. Ya terima kasih. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Sangat gembira kami ada kesanggupan seperti itu ya. Terima kasih. Tembak polisi beri ugut-ugutan awahingku atoh. Teu loba dicatur deui paraoge kaum dangu. Geus kitu mah layon teh digotong, sup diasupkeun kana jero mobil. Sanggeus tarapti gerung suara mobil disada. Geleser ninggalkeun tempat eta ngadius murupang jujuganana. Sajroning di perjalanan, Pak Juya ngeluk tungkul sakapeung beungpeunan beungeutna ku carecet. Pak Juya. Iya, Pak. Itu perlu dipisum dulu atau mau langsung ke rumah saja ini? Cek polisi netep. Lebih baik dibawa ke rumah saya saja Pak. Karena sudah yakin gitu. Tembal Pak Juya dereda. Lang Juragan Juya ngalamun deui nyipta-nyipta anakna. Sagebrayan kacipta waktu keur ditundung ku manehna. Leketai awakna leuleus, lir kapas kahujanan, lir kapuk kaibunan. Jero hatena diguyur ku rasa kaduhung. Ari anu keur diciptana nyaeta Den Kustamatea. Mangsa tengah poe ereng-erengan kakara rengse sorat lohorna. Gek manehna diuk hareupeun si Aki katempona ngariung tiluan. Jadi hidup terek baksa bae ka kota aja ge. Si Aki netep seukeut sorot panona leubet kurang geuyan ka nyaah. Kawantu kaitung lila ngurus Den Kustama didinya. Rupina bade maksa bae ki kumargi garuh keneh tanggung jawab. Kitu tembalna. Ya syukur ari kitu mah. Ngan Aki mah moal rek ngahalang-halang ya soteh baheula ngahalangan bubuhan hidup teh can sumpun ngalap ilmu. Ngan ayeuna mah Aki teh regreg. Dumbe hidup katengah geus ngawasa sakur ilmu ti Aki. Boh bela dirina atawa ilmu kabatinanana. Yakin hidup teh leuwih pun jual ti incu Aki. Leres ki? Ge, si Aki malah kieu geus. Jero mekelan ka hidup,
teu bisa mekelan ku mangrupa harta banda. Dapuguh kaayaan aki sakieu waluratna. Malum apan katenggang ku hidup oge. Teu sawios-wios Ki. Abdi teh kalintangan hunkeunana ka aki malih nini di dieu. Dumeh parantos tiasa ngatik tur ngadidik diri abdi. Boh ku ilmu lahirna sinareng ilmu batina kitu. Berat nyuhun berat narimakeunana naon atuh pamulang ti abdi ka aki sareng ka nini. Ari Aden. Cekedah kitu Aden. Nini mah teu ngarepkeun kana pamulang tarima. Goreng kasebutna atuh. Nya saumpama tutulung hayang dipulang mah teu nini mah teu bade kitu Aden. Upami bade oge nya wios ke transfer we tos di kota kitu. Kamana wae. Ceureui Den. Nu dipentak ku nini Aden mah nyaeta sing salamet. Sing dicaketkeun rezeki, ditebihkeun balayina. Sarta lalakon anu kasorang teh sing robah kaganti ku kabagjaan gitu. Nuhun ini. Tah geuning kitu ceuk cilini oge Aden. Goreng sarua be jeung aki. Nu dipentak teh kasalametanana. Kalayaan Aden sing jag-jag waringkas. Sirna tina paningkah jalema deleka kitu. Aki percaya tur moal cangcaya deui ngajurungan Aden ulang ka kota. Nyangan saeutik aki terek mekelan we ye. Taya halian lintang ti pitutur nu mangpaat pikeun Aden jeung anu sejena kitu. Mangga saya pedar benjer beaskeun we Ki. Supados kahartos leunjeuranana kalayan kahartos eusina. Mangga enggal wartikeun bae ka abdi Ki. Kustama siga nu teu sabar hayang gura-giru narima pitutur ti si aki. Kayak ngilu heula yeuh halaang yeuh. Ieu ayaking yeuh. Manusia anu salamet lakuning hirupna. Manusia anu mibanda kateguhan jiwa. Teguh kana dirina, teguh ka Gustina. Dasarna ku iman jeung takwa kamantena. Kitu. Nyata ka Gusti anu Maha Welas, Maha Asih, nu kagungan bumi sareng langit, sawarga katut eusina. Dah. Nu jadi karisi aki maklum budak ngora sok gampang kapagungkun apsu. Gampang leah ku amarah. Ngandung harti mangsa keur meujeunna sagala gede atuh. Gede kahayang, gede karesep, gede kawani tur gede ku nafsu. Lebah dieuna eta sagala rupa anu bieu disebut ku aki teh sing bisa nyangkereuna nya. Sing bisa ngawasana. Ari margi teu saeutik anak king ye. Rea jalma anu pinter sok kabalingar. Rea jalma anu luhung pangabisana sok kateuhak ku pangabisana. Lantaran dirina sok dicampuran ku adigung gumuluhur. Rasa aing boga gunung panangeuhan. Rasa aing nyeungeut damar di suhunan. Rasa aing uyah kidul. Rasa aing rasa ayam. Nya ai keur kitu serius teh sok heureuy. Nah mana atuh? Oh iya, nya kitu maksud teh gede hulu, sombong jeung awun tah. Takabur barina embung kaelehkeun ku batur. Tumuwuh keneh di jiwa model hidup. Dupi salajengna kumaha Ki? Nya tapi yakin tur percaya aki mah ka hidup. Lebah dinya datang tu baris pageuh nyekel iteuk kahirupan. Dupi anu dimaksud ku iteuk kahirupan teh kumaha Ki? Ye, anu dimaksud iteuk ku aki nyaeta lian ti tuturusna hirup. Aki yakin tuturusna hirup nyampak dina keimanan, katakwaan, tur didadasaran ku Islam. Tah eta anu dimaksud ku iteuk ku aki teh. Dasarna Islam.
Itekna iman jeung takwa, panyekelna amal ibadah ka sasama makhluk. Jeung batur ulah bertempur kitunya mun bisa mah, jeung baraya ulah loba pasya. Komo jeung batur sakas mah ulah dekreut catur tanpa bukur. Lantaran nu model kitu bibitna keancuran hirup. Soko hidup geus mibanda ilmu kabatinan jeung kalahiran. Kudu lair kandungan, lair aisan, kaopan jeung payaan. Eta salah sebagian modalna hirup. Lamun batur pinareng nyeun salah ka urang, hampura bae, barina oge elingan ku basa anu merenah. Lamun batur mirucaan lampah jahat, elingan ku kecap anu ngalagena gitu. Sabab teu saeutik anaking jelema nu sok nyakompet daunkeun. Artina mun ceuk manehna salah tetep we salah. Kawatur gampang ngahukuman. Hartina diri sorangan ngahukuman batur. Padahal diri sorangan ge hukumaneun batur. Rasa aing pang alimna, rasa aing pang benerna, rasa aing pang kapakena kudunungan. Wah, jalma nu samodal kitu mah moal maju hirupna. Batan maju baris digegeuleuh ku nu lian, kaasup kana jalan anu paeh baseuh. Paeh baseuh. Nya paeh baseuh. Ari nu dimaksud paeh baseuh teh kumaha ki? Nu dimaksud paeh baseuh teh lain hartina mayit anu baseuh lain. Tapi diri urang kapaehan ku baseuhna pangucap deungeun. Baluk karatina kagorengan antukna ku batur pada ngajauhan. Borora hayang atawa daek diajak gawe babarengan kabeh mangpat irung. Cecep jeung geuleuh we nyaliara dina dirina. Tah kitu anu disebut paeh baseuh ku aki teh. Wet dead kitulah ceuk bahasa Inggrisna mah. Wet dead. Nya kitu. Ada satu aya idiom wet dead atuh ki. Eta mah jadi dikira ta we kitu. Nah, aya 2 siloka anu kudu kapibanda ku hidup. Dupi hiji-hijina ki naon wae? Ye. Ngelmu ye mah ye. Kudu cara pare, ya. Lebeut jeung sikirina kudu leuwih ngeluk ngaranggeuy ka handap. Lamun dihidep kudu lungguh, tempuh, ulah nembongkeun sihung jeung huntu. Nu sakadar pikeun jeung sieunan jalma lian. Padahal anu sanyatana mah ukur hayang pupujieun wungkul. Harga dirina hayang diugung-ugung, disembah ku riling, dipikeh serab ku sobat atawa batur sapagawean. Tah, tapi cirina anu luhung ilmu aya tanda anu tangtu. Mun nyarita asak jeujeuhan, mun ngomong tara ngentrung jiga lodong, mun catur puguh bukurena kitu. Areg si Aki nyaritana teu kebat, kalang ku hitut 3 kali. Aduh. Asup angin Mang Caca. Jadi iraha wae tadi teh. Itu 3 kali teh. Ya eta mah langsung ayeuna 3 kali. Tadi pan geus. Kudu protes Mang Caca apaan eta mah tuntutan teks kitu, skenario. Nya sih leres ki. Sok atuh lajengkeun bae. Nyeh si Nini Seuri bari nyekelan irungna pon kitu deui Kustama oge milu seuri. Alah, si Aki mah bercanda. Kentut ya. Hari sinurus tonyong sah. Cek atuh bocor mah ulah cenah milu pasabokan. Mun teu mau sawios malah aing mah. Tembak si Nini mun cereng. Hari ini yo, dengekeun. Hitu teh kasehatan. Cik lamun bieu teu dihitutkeun atuh kabebeng meureun beuteung Aki teh yo. Sedangkeun lamun kabebeng matak nimbulkeun panyakit. Kapan kudu ka dokter. Mangkanding zaman ayeuna mah obat teh 1.000, 1.000, sakitu ribu. Ribu. Mama juta, ratus ribu, 10.000. Leuheung lamun kabon tiwu payu ka duit. Tembak si Aki bari seuri.
Geus kitu pok neruskeun caritaana deui. Keun we anyaking perkara hitut mah lantaran eta oge kaasup banda manusia. Ieu. Tangtu hitut oge boga siloka. Catakan angin nu tanpa wujud tapi yakin aya angeuna. Piraku urang dek eleh ku hitut. Puguh jirimna, puguh wujudna. Teu kaangseuna naon. Utamana nu diangse pikeun hidup mah seungit dirina. Itu seungit hidup lain bauna hitut kitu tah. Mangga dupi salajengna saparantosna hitut kumaha ki? Di aki mambaloba nu dicatur. Pamungkasnya dung geura lumaku, bral geura lumampah. Geura kotek tah karihirupan anu luyu jeung kiprahna manusia. Teu ingkar tina padoman hirup kitu. Sakur piwejang aki anu dikedalkeun tadi, muga-muga maslahat pikeundeup jero nanjeurkeun hirup sajatining hurip kitu. Ke punten sagadap ki. Ieu teh aya patarosan anu tangtos peryogi pisan dibaler ku aki ieu teh. Rek nanya naon deui atuh anakin, ye geus berat si koro ye. Geus rek sajam, rek beak waktuna ye. Ke sagadap. Maksud teh kieu ki. Nah kinten-kintena abdi tiasa ngarepok sang ratna moalnya. Eta hiji wanoja anu kapicang cam siang rabuh wengi. Kustama netep deui ka si Aki. Oh, eta. Kieu aya king yo. Lebah dinyana aki mah teu bisa nyawang lantaran perkara jodoh pati nya yo. Bagja cilaka lain urusan manusia anu ngatur. Mutlak Gusti Allah anu Maha Kawasa. Ngan hasil atawa ngalaksanana cita-cita gumantung kana akal, tarekah jeung perenasiban kitu. Lamun hidup ngakal ku cara lumrah nya keyeng barina khusu, tangtu pangeran baris ngalungsurkeun anugerahna. Nya asal bener-bener tumut kana aturanana, ikhtiar atawa upayana kitu. Tapi sabalikna, lamun teh mah akal urang geus beak, tapi teu ngahontal cita-cita, tangtu eta kasengker ku milik. Sarta teu karidoan ku Gusti Anu Maha Suci kitu. Ye, urang sing percaya sarta dasar keyakinanana kudu diwangun ku karep rasa, rumasa, tumarima. 3 patokan eta pikeun alat ngeunteung ka diri sorangan. Ari anu dimaksud rumasa kumaha ki? Rumasa hartina teh narimakeun kana diri. Ulah dek nganahan lamun hidup aya dina kagagalan. Dari rumasa mah manusanya yeuh cek tadi oge teu daya, teu upaya. Uteukna ati, usikna urat beheung angging ku kersana Gusti Anu Maha Kawasa. Buktina roh anu nyampak di urang. Mun dina parengkeun salah kudu narima kana kasalahan sorangan. Kitu. Upama anu sanes teu ngahampura, kumaha hukumna ki? Cek katerangan dina para ulama Islam, sing saha jelema anu teu daek ngahampura kana kasalahan anu lian, sarua jeung dirina sorangan anu ngalampahkeun salah eta. Kecap eta sing ngalelebanana sing jero maluruhna kitu. Ari anu dimaksud tumarima kumaha? Ari tumarima mah nya eta teh lemburna Semar, lemburna cepot, dawala jeung sigareng kitu. Ke balas eta teh ini. Sini ni mah geus kalakanunutan. Eta ditanya ku Kustama. Ke aya lemurna Semar mah asa sanes tumarima. Tumarima eta teh kitu ngaranna teh. Jadi hiji rumasa, 2 tumarima, rumasa di lemburna Semar gitu. Beuki ngacapruk ieu mah. Error cenah mah ieu mah. Aden mata percaya. Sok tanyakeun geura kasih itu siapa sih itu Mang Caca itu ya. Naon teh aya naon kumaha teh? Keur nginum heula ieu teh bieu teh. Pan keur dialog din. Eta Bang Caca.
Tumarima cenah majurkeun teh lembur Semar cenah. Iya tumarima eta teh ngaranna teh. Oh, sanes atuh Ki. Lainnya. Sanes. Naon atuh? Tumaritis eta mah. Cek mah oge tumaritis lembur Semar wah. Kumaha eta kieu teh? Lanjut Ki, lanjut. Sok cingkus heula sok. Ari nu dimaksud tumarima? Ari tumarima teh nyaeta ngestokeun kana saniskara kajadian. Sedangkeun rumasa hartina ngarumasakeun kana fitrahna manusia. Salah kudu gancang omean, bener kudu leuwih bener. Eta ngaranna karumasaan. Sabab ngarumasakeun teh lain soal kasalahan bae. Nu bener kudu dirumasakeun benerna. Tah sakitu ti aki mah. Oge saeutikna. Aki mere gurat atawa isyarah. Ieu mah ceuk titimuan aki nya ye atawa papaling pengan kitu. Meureun ceuk bahasa legegna mah ngecagkeun dongengna kitu. Heuleuh para wargi kaum dangu. Kumaha terasna etah paniatan Kustama anu bade mangkat ka kota nya. Mangga urang teraskeun cariosna dina carios salajengna. Sim kuring tekenat nada dihapunten karena sagaru pikakirangan sareng kalepatan atapi malih kalalangkungan gitunya dina heureuyna gitu. Margi ieu mah konsepna dongeng capruk gitulah. Dina midangkeun dongengna. Mudah-mudahan aya hikmah manfaat oge nu utamina mah hiburanana dina sakur carios anu dipidangkeun. Boh bilih aya nu kasabit nami nuju alit kasebat asma dewasa sim kuring nada dihapunten eta mamung saukur kaleresan bae. Urang patepang dangu deui sareng sim kuring Mang Caca anu nyarengan dina carios salajengna. Sim kuring sejamit mundur. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng lalason, wilujeng aktivitas deui. Sambakto.